titis waris pajangaran runturun jati rahayu rahayung manjing walagri Sumangga urang di kawitan nu geulis tiasa lungsur calikna pali dieu teu sawios bager tiasa sing raos we calikna mah supados teu halangan kana patuangan salira. Mangga. Langgung ti payun neng bade nyenget heula palita nya bager mohon. Naha nyenget palita. Palita simbol cacaang, simbol pituduh, simbol kemanfaatan. Mudah-mudahan neng, aeki, oge putra anu dikandungku neng, sing janten jalmi-jalmi anu bisa mere manfaat kabatur. Hoerunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang membawa manfaat untuk orang lain. Nah ayat 7 sumbuna. Ieu simbol tina 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 lapis neraka, 7 lapis surga, 7 dinten dina saminggu. Sumbu anu kahiji mangga diseungeut ku neng ieu simbol iman. Sing wedel sing kuat keimanan neng sareng aa mung ukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nepikeun karup ku padung rap ku lemah urang di mulih ka rahmatullah tetep dina kaayaan iman anu kuat. Mangga sumbu anu kadua Islam. Alhamdulillah neng ti barang gubrag medal ke alam dunia terlahir ngagem agama Islam. Rukun Islam anu hiji dugi kalima sing tiasa dilaksanakeun ku saliranya bagernya. Insya Allah sakedap deui tiasa munggah haji sasarengan ya alhamdulillah sareng KBIH Anur YPSA. Nah ayeuna nama penten Anur YPSA. Mangga simbol sumbu anu katilu ieu teh simbol ihsan bager. Salaku ihsan kamil manusia anu hirup kumelendang di alam dunia neng kedah tiasa nyaimbangkeun sakedap kedah tiasa nyaimbangkeun hablu minallah sareng hablu minanas. Hubungan ka Allah kedah sae, hubungan ka papada jalmi oge kedah sae. Ulah dugikeun ka di masjid we teras ngadeheus ka Allah tapi teu apal jeung tatangga. Oge goreng kabaraya. Pon kitu deui sabalikna painten. Sae ka tatangga tapi teu daek ngalaksanakeun salat sareng sajabina. Tah teu kenging kitu bagernya. Kedah saimbang hablu minallah, hablu minannas. Mangga sumbu anu kaopat soleh sareng solehah. Urang doakeun ku sadayana cep eki sing tiasa janten caroge anu soleh, imam anu sae, neng Nabila mudah-mudahan sing tiasa janten istri anu solehah. Sebaik-baik perhiasan dunia hanyalah istri yang solehah. Mangga anu ka sumbu anu kalima ieu sabar. Gelis dina kahirupan rumah tangga teu salawasna manggih kasenangan. Pasti oge hiji pageto manggih oge kasusah kabingung. Tah dina mangsana neng gelis anaking dina mangsana neng menak kabingung kasusah omat ulah ngarasula. Lamun hirup keur manggih tanyakan ulah ngarasula ngarahuh komo bari ejeng suudon ka Allah. Isuk pageto insya Allah urang baris manggih pudunan. Dina manggih pudunan ulah rasa maneh. Da isuk pageto pasti bakal manggih deui. Tanyakan kitu jeung kitu kahirupan. Mudah-mudahan hidup duaan sing sabar sing kiatnya. Mangga sumbu anu kagenep ieu sidikiyah atanapi jujur. Jelema mah anu dicekel omonganana. Jantan hidup omat sing jujur laku lampah ucap paripolah meh salamet dunia akhirat. Mangga sumbu anu terakhir kurbah mukorobah hartosna teh taat ka Allah tunduk patuh ka Allah. Tah mudah-mudahan eta 7 amanat ieu ku neng ku aeki tiasa dilaksanakeun dina kahirupan sapopoe. Tuang putra oge ieu calon jabang bayi ieu sing janten jalmi-jalmi anu taat ka Allah, ibadah ka Allah, sae ka Ibu Rama. Amin ya Allah ya robbal alamin. Mangga tiasa dikasisikeun heula. Salajengna geulis ieu aya anu disebat hahampangan. Painten budak ayeuna mah kirang apalnya Bu hahampangan tasa pros kieu aya naon ieu teh kolontong, semprong, opak, ranginang ieu teh namina teh hahampangan. Geulis.
Simbulna naon ieu hahampangan? Tah neng sing hampang birit. Ulah berat birit. Naon hampang birit teh? Hampang birit teh artina teh getol, daekan. Neng bade gaduh putra bager. Tah tanggung jawab neng teh namihan, nya ngurus caroge, nya ngurus putra. Kege gerak karaos geulis ngaranna boga budak apal panjangna peuting. Dugikeun ka ti barang reup magrib, dugikeun ka bedug subuh da teu ngarejep sakecep sakicep-kicep acan, komo lamun putra teu damang. Ngadeng deung deung deung, kadang-kadang nyetrakan cak-cak, ngadeng deung 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 budak sangkan budak repeh. Tak neng oge bakal ngalaman kitu. Wayahna nya sifat-sifat kamari nuju teu acan gaduh putra mungkin wae nya mulang kalih bungsu ogoan dan sebagainya nya wios, tapi ayeuna mah wayahna kedah tiasa ngamanage waktos nya wayahna kasep. Tapi da abdi mah kege Bu aya baby sister, aya nu ngarencangan di dapur nya alhamdulillah saya aya nu ngarencangan, tapi tetep ieu budak urang kedah diurus ku urang, kedah disusuan ku urang, teu tiasa ngandelkeun wae batur nya. Janten neng wayahna tah ieu teh simbulna teh kieu sing hampang birit. Naon hampang birit teh nyaeta getol nya. Insyaallah neng Nabila tiasa ngamanage waktosna nya. Lajeng bebetian. Nah aya bebetian di palih dieu nya geulis tah ieu teh bebetian tuh. Mohon aya sampe, aya hui, aya meni pretek pisan ieu mah duh hebat ieu mah ieu calon nenek teh mohon. Komplit ieu bebetiannya. Lajeng ieu aya jajanan pasar. Tiasa sapertos kieu dituang raos ieu teh perlu proses. Perlu keahlian. Ngadamel putu mayang kedah terang kan urang teh sabar kumaha resepna teu janji jeder wae. Tah ieu ge simbol kumaha proses ngurus budak nepikeun ka tiasa siga neng sapertos kieu lain sulap teu ciga ngabalikeun telapak tangan hese capek bager. Hese prosesna teh ngadidik budak hayong tiasa sapertos kieu. Tah engke neng oge bakal kitu nya, kedah tiasa berproses gitu tah nya. Ngalaman kumaha ieu dada hariwang neng geus jam 10 peuting teu acan uih, tapi tuang ibu teh pastina teh ka mana abil ieu teh teu acan aya beja. Tah bakal ngalaman oge kitu. Tah ieu simbulna teh kitu neng geulis. Dugikeun ka ieu suuk tiasa raos dituang, ieu dadar gulung tiasa raos dituang. Kenging proses, kenging ngolah. Tah kitu oge dina ngatik ngadidik murang kalih teu aya anu instan. Wayahna kedah sabar margi eta budak urang, kedah dididik, kedah diwarah, kedah dicontohan ku urang, margi eta janten investasi kanggo neng dunya akhirat. Nya kacape, kapeurih, kanyeri bakal kaubaran ningali neng sapertos kieu ayeuna sareng mamah bapak teh alhamdulillah. Sami tuang rama, tuang ibu alhamdulillah teu karasa capek puluh-puluh tahun oge. Tah kitu painten tah sapertos kieu ieu simbolna teh nya neng nya. Mudah-mudahan neng oge dipaparinan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala dina ngatik ngadidik tuang putra, mudah-mudahan jabang bayi utun inji anu aya dina kandungan neng ditakdirkeun janen murang kalih anu soleh, ageng milikna, luhur darajatna, salamet dunya akhiratna. Aminkeun ku sadayana. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas muhlisin. Robbi habli duriatan toibah. Innahu samiul doa. Mangga ku bahasa Indonesia ka reges ka Allah putra hoyong kumaha ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, mugia ya jabang bayina teh sing soleh, soleha, Amin. sehat jasmani, sehat
lahir batin. Amin. Panjang umur. Udah. Gampil rezekina sagalana dilancarkeun. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jagalah anakku selama ada dalam kandunganku. Beri kesembuhan karena Engkau Maha Penyembuh. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Ya Allah, bentuklah anakku dengan bentuk yang sebagus-bagusnya. Dan keluarkanlah dia dalam perutku di saat aku melahirkan dalam kemudahan dan keselamatan. Jadikanlah dia sempurna, sehat, dan berakal. Kuat jasmani dan rohaninya. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Rasul. Mulus rahayu berkah salamet. Sehat jasmani, sehat rohani. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Rasul. Lagi aja sama aja. Ya Allah, semoga anakku jadi anak yang soleh atau soleha. Panjang umur, bahagia hidupnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Rasul. Ya, Ketika nanti akan melahirkan berharap seperti apa? mugia dilancarkeun Neng Nabila lah pas lahiran anak. Mugia anakna utuh sadayana badana segala rupana. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Rasul. Ya Allah, semoga anaknya jadi anak yang berguna bagi orang tua, keluarga, nusa, bangsa, negara, dan agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Rasul. Mugia jadi anak lagemi atanapi wagemi, lalaki gede milik, wanita gede milik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Rasul. Ya Allah, semoga anak kami jadi anak yang takut terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi,
dirahmati Allah di setiap langkahnya. Istajib doana ya Allah. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Duh kang rung-rungan kalbung hujan lahir jeung Aeki hapunten bojo hidup Billy salami ieu kirang hormat ka salira. Billy salami ieu kirang kumaula ka salira mugia salira ridho. Margi karidoan salira mukakeun karidoan Allah. Hatur nuhun salami ieu salira salaku caroge sakitu deudeuhnya ahna merhatoskeun sagarupina ka bojo. Hatur nuhun. Mangga ditangkep aana bager. Bagja ningalina hidup tiasa runtut raut sauyunan teras-teras sapertos kieu bagernya teras-teras silih belaan kacai jadi salewi kadarat sing bareng salat amin mangana neng ka mamah ka mamah kapalih dieu doa indung ti handap jadi amparan doa indung ti gigir jadi kakuatan manganya luuh mundut doa na geulis kanu kasep geulis kanu jadi indung menta hampura bisi salami ieu neng sareng encep kirang hormatnya ka mamah sanaos mamah mah da meuni sakitu bageurna geuningan ka nengnya punut doana doa indung ngageterkeun arasna Allah pasti diijabah ku Allah dijamin ku Allah doa indung ngelir ibarat doa Rasul ka umatna pasti diijabah ditangkep mamahna bageur bagja hidup masih bisa ditunggulan kudu jadi indung jeung bapa didoakeun dititipkeun ka pangeran nam sing mulus rahayu berkah salamet salalawasna aya dina kadedeh kanyaah Allah subhanahu wa ta'ala katuang rama bager neng ka bapa palih ditu bager mangga nyuhungkeun doana ti anjeunna ramah hidup anu sakitu belana anu sakitu nyaahna mangga tungkulkeun mastakana nyuhungkeun doana nya alhamdulillah neng Abil Aeki alhamdulillah mangga ditangkep bapana bari didoakeun Bapak sing damang panjang yuswa bingah geura Kang Haji Ute tiasa nungtun incu ngasuh incu Masya Allah alhamdulillah mangga lajeng Neng Nabila ka Ibu Hajah Imas nganuhunkeun ka Ibu Hajah Imas neng meuni sakitu ditampina di keluarga ieu sakitu dipikanya ahna eta Ibu Hajah Imas sakitu dagdag degdegna da karaos ku abdi kaminantu leuwih-leuwihnya leuwih perhatian kitu urang teh leuwih merhatikeun kitu kieuna nya ahna teh sami sapertos kaputrana bager matak neng di dieu sing tiasa nitipkeun dirinya mangga nyekeun ditangkep mamahna nganuhunkeun ka mamah mangga Eki alhamdulillah nuhun aiki ka bapa kapalih ditu nu geulis oge ka bapa Haji Ute kapalih dieu nuhunkeun neng meuni sakitu diperhatoskeunana sagala rupina ti aduwi kajet cek paribasana mah dicumponan sagala rupi kahayang nganuhunkeun ka Allah oge nuhun ka aranjeunna nya bageurnya sing saterasna hidup arageng milikna runtut raut sauyunan aeki Bapak Hajina ditangkep neng mah cekap kitu wae mohon alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin.